أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul Azim. Hadirin kasepuhan sadayana serta acan ijab kabul di kawitanan, hayu urang sasarangan ngaoskeun istighfar syahadat sareng sholawat. Mudah-mudahan ku ngaoskeun istighfar syahadat sareng sholawat Allah subhanahu wa ta'ala ngalungsurkeun keberkahan khususna ka calon pengantin, umumna ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo sasarangan ngiring. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah anu salajengna mangga waktos dalam tempat dimakeun ka bapana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harama syibah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama, Al-Mukarram pangarsa Bapak Kepala Desa Giri Laya kali rombongan, oge pangarsa Bapak Kepala Dusun Gardu Desa Gardu Jaya, mobil khusus kedua calon panganten, oge Ibu Ramakna kula wargina ti masing-masing calon panganten, pangarsa Bapak P3 UKDK Desa Gardu Jaya, sadayana anu kusim kuring dipahormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana lalinggih di ieu tempat non kasurupan teh. Tempat surupan. Ieu teh leresan Dusun Gardu RT 8 RW 4 Desa Gardu Jaya Kecamatan Panawangan Blok Surupan kitunya. Linggihna urang sadaya di tempat parantos pada maklum dina raraga nyakseni kali ngadoakeun dua insan anu bade ngalaksanakeun salah sawios sunah Rasul nyaeta akad pertikahan calon panganten pameget jenengan Endang Hendaranya, calon pengantin istri jenengan Tanti Oktaviani, putrina Bapak Diding Rohidin. Tayasana sepiduan ti sadayana, mudah-mudahan proses pernikahan anak, proses ijab qabulna dilancarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sabanda diakadan, mudah-mudahan rumah tanggana salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, ngawujud rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Saterasna pangenten kangge kalengkapan tos diparios teu aya wagelan mung hiji nu teu acan ditaroskeun teh mas kawin ngangge emasnya. Sabaraha kilo eta? Berapa gram? 10. 10 gram. 10 gram. Saterasna saksi parantos aya 2 kahiji pangarsa Kang Ajengan nu kadu Kang Ajengan Komar Irawan Habibli, nu kadua pangarsa Bapak Kepala Desa Giri Laya pangarsa Pak Dadang Romansah. Ijab qabul ngangge bahasa Sunda terus latihan cobian dibayar kontan. Putri Bapak hebat, cukupnya Pak Payun Pak. Nah, nih caket. Alhamdulillah latihan parantos lancar katina, mudah-mudahan kirina waktosna langkung lancar. Sate acan ijab qabul dilaksanakeun pangenten istighfar syahadat kali sholawat parantos kantun khutbah. Kang Ajengan mana? Oh ya, neng tos nyuhunkeun diwalian ke Bapak. Tajan sok nyarios cepeng sebakarna. Tingali Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi walian tikahkeun abdi ka Endang Hendara suka abdi ridho abdi kalayan dimas kawinan ku perhiasan emas seueurna 10 gram dibayar kontan. Kadang Bapak badai ditikahkeun. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa ibadillah innallaha ma'as sabirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jamah man ragiba an sunnati fa laisa minni. Ittaqullah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan syakir hamdan naimin. Hatur nuhun ka pangarsa Kiai anu parantos ngarawikeun khutbah. Mudah-mudahan ngajantenkeun kabarokahan dina ieu walimah. Salajengna mangga urang sakseni prosesi ijab qabul, ijab ti Bapak Wali, qabul ti calon panganten pamaget. Bapak bade langsung atanapi dipandu sok salim Pak. Niatan ibadahnya margi nikah teh sunah Rasul, jantan niatan ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Ya Endang Hendara bin Bapak Elon kaula nikahkeun putri tegas kaula nu jenengan tangke Oktaviani ka anjeun kanggo anjeun di mas kawinan ku perhiasan emas seueurna 10 gram dibayar terima abdi nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Endang Hendara bin Bapak Elon kaula nikahkeun putri tegas kaula nu jenengan Tanti Oktaviani ka anjeun kanggo anjeun di mas kawinan ku perhiasan emas seueurna 10 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah Tanti Oktaviani di Bapak kanggo kalayan di mas kawinan ku mas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina endang wa tanti kama alabta baina Nabi Adam wa Siti Hawa wa alif bainahuma kama alabta baina Nabi Ibrahim wa Siti Syarah wa alif bainahuma kama alabta baina Nabi Yusuf wa Siti Julaikha wa alif bainahuma kama alabta baina Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana taqabbal du'a innaka mujibas sa'ilin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.